tumarima mah tumarima papotongana kana takdir tiang widi meureun kuring jeung anjeun lain jodona batur mah dirasa mah hayang ngabales dirasa mah hayang dendam kanyari hate kuring kamanehna duh kuteng teuingeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya nu teu wajib ngajawab salam hiji jalma sare. Nu kadua jalma gelo. Urang cek ieu nu hadir lolobana nu calalager, nu sarehat, nu nyararing atawa nu aredan. Tilangkung ngajawab salam nu kadua. Siap, Bu? Salam nu kadua sambil kita berdoa. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan ikhlas, saya doakan sing laloba duit. Edos kena duit mah. Nu di tukang ya amin sudah tarik. Ai kena duit mah carireng di mana-mana. Sing lalancar urang dia usahana. Tarereh suksesna, tarereh beungharna, tarereh paehna. Amin. Aya nu calangap teu tulus na kunaon. Kalepasan. Mending hese maot, mending babari maot aja. Nyung bapa heula naon. Urang mah isukan kudu onangan deui gara coba. Mending babari maot da sakarat lila teuing mah ripuh. Bener teu? Engke lain ayeuna mun dising polotot. Pan ayeuna mah keur ngaji, ari salam teh kasalametan, nu ngucapkeun salam jaminan ti Allah salamet dunia akhirat. Amin. Nu ngabaleun salam sami jaminan ti Allah salamet dunia akhirat. Amin. Sok siling doakeun heula bisi teu papangih deui abdi jeung urang dieu nya. Tina hate ngajawabna tong make nafsu me qabul doa urang penting ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahlan nikaha wa nadaba ilaihi wa harama sifaha wa wa'ada alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawzuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna wa tawakkaltu 'ala Allah la haulun wa la quwwatun illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas sahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Sunnat dina walimah mah ek walimah nikah erek hitan atawa idar jeung nu sanesna sunnat acara teh digancangkeun. Jadi ngaji oge ceramah oge dina walimah mah sunat digancangkeun. Nembake jeung sunat digancangkeun atuh da meureun sing surti we ka panganten. Ai urang masih kena resep ngopi. Ngalaman lain baheula panganten heula jeung nu sarpuh. Ari baheula keur dihajatkeun keur anyar panganten mending loba batur mending eueuh batur. Hayang geura beres hayang lila keneh.
Hayang geura beres. Urang resep keneh ngopi. Da cep agan mah jeung neng pan hayang geura eueuh batur ayeuna teh. Leres kitu. Da teu cukup pan sabulan mah tuh. Saminggu ge masih kene can cukup boros sabulan, boros saminggu ya. Watak geus pengumuman nu kahiji abdi nyarita di panggung kiai hapunten imah lain ngajinya nyarita di panggung tara lami paling banter sajam setengah eta teh paling lila kabatur kitu sote da ieu mah kadulur atuh ka Pak Haji Jajang nya sajam cukup lah. Aya diskon pan ai kadulur mah tong lila teuing. Jadi lamun bieu ngawitan setengah 10 engke ngeusana jam edos. Jam 12. Emang urang golek. Dadan Sunandar teh budgetna geus sabaraha. Ari wing mati ka jam 10 jam 11 geus alhamdulillah kumaha engke we da bebas jeung abdi mah. Aya keneh nu ngupingkeun ceramah malanjut ya. Lamun eueuh mah nu ngadengekeun ngeusan. Matak pun hayang terek ngeusan ka itu nungtut baralik ti heula. Nek naranaeun ya. Begitu hiji eta nu kadua ngupingkeun ceramah abdi bebas. Ibu lapar. Dahar nu lapar mah. Bapak-bapaknya tong ngadogan seueul angen. Tuh di Pak Haji disiapkeun parasmanan. Dibagi besek moal ieu Pak Kadus. Moal. Ya sok lamun masih kene lapar bisi can disiapkeun ganyel ku naon nu aya. Gitu lamun aya tukang dagang bareullian atuh naon we lah bebasnya. Nu penting ulah jadi alasan ngaji hayang geura ngeus pedah lapar. Itu nu kadua, nu katilu lamun cangkeul nyang hunyar ibunya sok tong nyeblok teuing sila. So tong era-era da ieu mah lain yang hadapan Quran. Jeung abdi mah bebas, boga fater siling pencetan atuh teu naon. Liliurannya jeung nu gigireun nu penting betah. Lamun tunuh sare. Da mau cager ku kopi jeung rokok. Anggar we rokok bea kopi see panon mangampleh. Gitu mata corona-rona geuning kiai nya di lingkungan teh badog-badog. Lain eueuh rona teh aya maling teh da tunu da jelema bobo ngan bobo na catet di pangajian tong waka uwi ke tutup doa ku kasepuhan urang menang barokah siap da kagok ayeuna mah geus menang fadilah daur rasul man sadaka tariqon ila tamisa ilman sahalallahu tariqon ila jannah pan kitu nya. Jalema nu gampang lengkahna ka pangajian nanti Allah gampangkan langkahnya ke surga amin. Jadi ayeuna mah geus dihitung ibadah, lengkahna ibadah, kiceupna, renghapna, capekna, cangkeulna, tunuhna ibadah. Ayeuna mah di pengajian mah tunuhna ge tunuh ibadah, makanya sare di pengajian insyaallah sarena ge sare barobo. Wah aing barokah. Pan keur nyaritakeun sare atuh ieu teh. Jadi kana barokah. Ai barokah di pengajian mana mahan ilmu ai peureuh mah da mau apa kaler kidul atuh nyaho ngeusan gitu tapi menang palilah silaturahmi jeung iktikaf alhamdulillah eta nu kaopat nya nu katilu nu kaopat lamun ditanya ngajau lamun ditaros ku mubali ngajau lamun jujun muda nanya bapak-bapak ibu-ibu wajib ngajarau. Sok ngararomong ai ditanya tetong molotot peka urang ai ngomong henteu atuh da aing ge keung ai dipolototan teuing mah sok ti dieu ka ditu kabeh nempo ka urangna samodok teu eranya ye bisi teu percaya ka dia saurang nini mah kalau mik bereutek iih mah da samaro gampang jadi mubalik teh matak mahal gese gitu nya orang-orang jadi mubalik jadi MC we mana MC tadi Pak Kadus borongan teu kagok nyiksa jelema mah kitu alhamdulillah manfaat kadus kieu banyak tahu ka dikubur can paeh mah kade gitu alhamdulillah nya kiai ongko nya kadus ongko luar biasa teh kitu boro-boro jadi mubalik jadi MC we teu biasa mah gempeur atuh bener teu Bu nyebut wabillahi taufik jadi wabillahi taipok nya sok mete da gempeur ieu teh menang ngapalkeun sakieu ge ajengan mun teu ngapalkeun mah moal bisa soknya
meh tegemper teuing pelebah ditanya ngajawab nu terakhir nu kalima pelebah abdi bagian nyarita ibu-ibu bapak-bapak tong tararik teuing ngobrolna lain hayang didengekeun tapi meh jelas heula ulah jiga ngaji di budak PAUD atau di budak TK di TPQ di dinia gedingnya meni gonjleuh di buruk teh abdi ge gaduh murang kali laletik guru-guru ngajar maneh na ngarocoblak oh leueung budak leutik mah babari dicarampan kolot nu bingung mamangsana ngomong teu parat-parat kitu nya sok matak sakali ewang budak leutik mah pan gampang atuh nitah eureunna teh kieu we abdi ge ka budak barudak nya jag abdi teh jang repeh jempling kabeh lamun masih kene can jempling angkatkeun we leungeun tempo ka hareup itu ka budak mah ini namanya jari jempol pol gitu lain maloloto teh bakadus teu garawul urang dieu mah aing mah heueuh tara lalajo TikTok ece atuh pantes teu garawul pol kitu lain moloto teh bade moal sok metere ngeusan Bartunu ya ini namanya jari jempol apa kata jari jempol lamun ngaji ulah ulah ngobrol so aya nu ngompol aya di mana ya bah korek geger geus kiih ulah hasil jadi kena kiih apa ulah ngobrol ece nya eta ilmu ti budak TK teruskeun ini namanya jari telunjuk apa kata jari telunjuk ongkos mau balik ulah keke bisi teka dengeun ku Pak Haji ongkos mau balik ulah geunaheun tah lagunya cek budak TK lain cek urang Pak Haji eta mah udah ilmu atau di mana ya di ilmu mah terus dah can parat ini namanya jari jangkung apa kata jari jangkung lamun ngaji ulah bingung ai keur tolab da katempo kumu balik ma eces di panggung manu hulang-hulang katempo nu loba pamikiran katempo da beda diukna ge nu loba pamikiran mah sok tong loba pamikiran lain dia mah awak di dia pamikiran di imah marajeng jauh isukan Bang Emok mah kiaing juga nu loba pelakuna di dia mah pageto NBK BRI bayareun budak awejang jajan salaki teu begon rokok hayo mikiran isukan tong mikiran isukan penting hirup teuing moal bener teu bawa balik ti dia papangi jeung Ijroil mikiran ayeuna we nu keur dihareup nu dihareupeun ayeuna berarti ayeuna mah keur mikiran pangajian meh hasil eta ilmu ti budak TK terus kan tinggal da can parat ieu terakhir ini namanya jari manis apa kata jari manis lamun ngaji tong lungas leungis aya lungas leungis teh loba protes acara rajaban, acara muludan dinu hajat protes ka panitia. Haji Jajang. Acara gede eueuh cai-cai acan. Hajat badag eueuh opiun. Teu betah, balik beuti heula. Dan sanu betah atuh pan ieu teh kabeh ge maksakeun lain ibu ka dieu maksakeun Bu. Maksakeun. Isukan daek ka dieu moal. Narek naon kos nu gelo. Hajat geus beres urang naik ka dek rarawat ka dieu. Maksakeun kulantaran maksakeun dina syiar agama Allah mangka aya fadilah dawu Rasul man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah sajalma nu kaluar tina labang patoy manarek talab ilmu mangka eta jalma keur jihad fi sabil hatta yarji'a sehingga balik deui ngantunkeun di dieu maut qaid is dead teu naon sabab geus meunang fadilah suhada amin hirup kene aya kesempatan anu langkung panjang ti Allah keur namaan amal anu soleh alhamdulillah atos siap ngosna atos ngupingkeuna atos siap sok urang kawitan sasadu langkung ti puhu tumada langkung ti heula anu kahiji kanggo mukadimah meh tereh ieu nya puja puji sholawat salam itba ka pangresa al mukarrom keur sana MC anu parantos nyarios ti payun
Aya nu moal diitbakeun ranggayan doa kali hormat nu kahiji kanggo qosimu saah pembagi waktu penata acara MC garis miring master of ceremony nu tugasna MC teh peuti ayeuna pangcapena panglilana pangripuhna leres teu ti mimiti mukakeun acara tepi ka nutup acara ditutup dibukana teh ku MC mata kade Pak Haji tong ngalumayankeun ka MC teh buruhan sing badag karunya pan capek MC teh di Cianjur mah pan singkatan tong atau teuing bakadus MC manusia ciling cingcat ayo turun naik gawe teh ngetak doakeun mantena sing barokah amin tegakantun sahibul fadilah alimil ulama ju'ama kiai santri para kiai para ajengan al mukarrom nu tadi parantos ngalantunkeun sapali ajuci Al-Qur'an oge anu telebet acara anu hadi dina ieu saha anu aya di payunan abdi hapunten tina sabening kalepatan pangresa abdi mayuna dina ieu saha doakeun para guru para ajengan para kiai oge barudak hadroh ieu rai-rai abdi ti pondok pesantren naon teh Jang Al-Aqsa luar biasa doakeun sadayana nu lebet acara dina ieu saha anu telebet acara mugi-mugi mantena ku Allah dimuliakeun kale meunang kaberkahan amin. Tegakantun sahibul adalah aparatul pemerintah ngarangkep kadus ongkoh ajengan ongkoh. Jadi 2 kali menang doa nage ya. Alhamdulillah luar biasa mudah-mudahan Pak Kadus nani teh? Dusun naon tadi teh? Tanjung Mukti Desa Cinanjung ya Dusun Banyumukti Desa Cinanjung Kecamatan Tanjung Sari mudah-mudahan ya Pemdes Cinanjung diwakilan ku Pak Kadusna mudah-mudahan ngajabatna jadi pamarentahna siga gambaran pamarentah nu kurame ayeuna Bapak Aing teh ya jadi sing wanian ta negakeun hukum teh jiga KDM pan kurame ayeuna teh alhamdulillah Jawa Barat boga pamimpin anu kurame kaalusana rame kagorengan rame da kitu panda eta mah berlawanan pan kabeh oge setiap aya kaalusan pasti ti dituna kagorengan ge dicokelan nah tang doakeun mudah-mudahan pejabat gubernur bupati kepala desa kitunya kadus RT RW mantena ku Allah sing kariat nyemban amanah amin lain biasa ya boga gubernur wanian ambil resiko Pak Kadus jadi kari nyonto aya nama aparat handapna teh lamun gubernur geus wanian piraku aparat handapna cari cing wae alhamdulillah pan diusik ku sasage tegedag we kitunya Pak Dedi mah iwati ku si Egi tadi heureuyan teh ku si Egi mah di sisi age daekeun wadian gitu sekolah aja dina YouTube Pak Haji Dedi anger we ku si Egi mah di sisi siap gerakan gitu itu dicabak oge daekeun ku si Egi mah pan urang dia macan nyabak ya tingali si Egi mah budak borongongong kitu jadi pelebah ieu mah jigana alus kene si Egi jeung urang teh hirup teh kitu nya tak doakeun ieu nu aya di dieu ususiana da kudu ditopang kudu dihanapna lamun di luhur galak di luhur tegas aya dihanapna mang pelehe mah lemek anger we teu bisa tak mudah-mudahan sa Indonesia lain gubernur wungkul nya tetapi ka presiden MPR DPR-na sing jadi pejabat anu jujur adil amanah amin ya robbal alamin tegakantun ibu bapak hadirin kaum muslimin nu sami hadi dina ieu tempat kusim kuring dipihormat mugi-mugi ku Allah dimuliakeun amin ya Allah ya robbal alamin tos urang kawitan Pak Haji Jajang statusna teh jadi sohibul bait ai sohibul bait teh sohibul hajat lamun disunahkeun mah bahasa Banyumukti sohibul hajat teh nu boga pangabutuh butuh naon kiai butuheun kadaharan nya nu hajat butuheun kadaharan eta disebut anu boga pangabutuh meureun butuheun kadaharan matak hajat ge henteu nya nu hajat butuheun kadaharan matak hajat ge bogaeun kadaharan geus dipersiapkeun katuangan mah ku Pak Haji ge ketika Mario kene bahkan di Cianjur mah di abdi lamun hajat iman leutik saminggu geus ditumu dapurna teh ka tukang kitu bakatku persiapan jadi lain teu butuhkeun kana katuangan Pak Haji teh dak ti kamari ge geuning buktina dibagikeun bener teu sok aya nyamungan di dieu tara
sok-sok dipulang. Dibagikan kadaharan banyak. Tepat dibutuhkan ku kadaharan mah. Bahkan ti kamari kene pan Pak Haji jeung Bu Haji geus badami. Cek Pak Haji, Ibu ieu mah tong diome dus anu gambar dus aqua mah. Keur saha? Keur MC cenah eta mah. Melaan MC pangadeus sudah karunya atuh. Ari ieu cenah dus sarimi sadua-dua keur saha eta mah keur nu kori. Apan Bu Haji teh nanya, ari ieu sabadag-badag 32 in sakade catet ieu. Bakatku gede keur saha eta mah keur ti Cianjur cenah mau balik. Dibatur teuing di dieu mah. Hampura bajinya dibatur mah sok itu dibatur mah. Teuing di dieu mah. Cek Pak Haji teh bingung he geus dus sarimi asa bodo teuing. Penting mah ulah nu haseup mah dikaluarkeunna. Nah gitu. Ya jadi kieu maksudna ngabejaan. Nu hajat teh lain butuheun ku kadaharan disebut soibul hajat teh. Naon atuh kiai butuheun ku duit disebut soibul hajat teh. Nya nu hajat butuheun duit. Da lain bisnis hajat ieu mah bener teu? Bisnis nama jualan sayur. Ngapoe di pasar leresnya. Atak doakeun usahana sing beuki maju. Amin. Ieu mah lain bisnis lain hajat ieu mah matak teu peryogian ku acis mah teu kudu dibere ku bade jeung tatangan da geus persiapan. Dapan ieu teh lain gratis sabege ieu teh nu Pak Haji tapi ka mewah kieu hiasan teh nu batur ieu teh. Menang nyewa atawa nu Pak Haji? Menang nyewa. Leres kitu nya. Ieu son tapi ka ngobeledug panggung tapi ka badag. Pan ieu teh lain nu gaduh Pak Haji lain ieu teh menang nyewa, da nu gratis enak mah kabege kudu ku tiud. Apa Ibu tiud? Duit. Apa dia teh menang nyewa kabege dekorasi menang. Sound system nage. Pelaminan nage. Panggung na oge. Kursi na oge. Mubalig nage. Ngonang edas urang dieu kamu balik nyewa sarua jeung kursi edan aing meuni nyeri hate kana hatena ge disarwakeun jeung son aing bakade ieu 3 kali lipat sih aing mah jeung sarua jeung sonon menangonang ai ajengan mah menangon di mana teh nu maca Quran teh Al Mukarrom ti belah handap menang nyewa aing ajengan sarua jeung kursi gara coba menangon nyewa menangonang ai ajengan mah pan dia teh kabeh ge make tiud jadi teu butuheun ku tiud mah da geus gaduheun persiapan mata hajat oge kiai disebut soibul hajat teh butuhan ku naon atuh eueuh deui nu dipika butuh ku Pak Haji sakula wargi penting aya ngumpulkeun urang teh disebut soibul hajat mantena butuhan doa aya keneh nu duit aing mah butuhan ku doa sabab Pak Haji da sok ngaji apaleun kana katerangan kupun guru di dia sok dipapataan dauh Nabi aksiru min du'ail khairi fa innahu la yadri du'a man yustajabu lahu pan kitu kudu lobaan jeung menta doa ka papada muslim ka papada mukmin sabab urang teu apal penting ayeuna teuing doa saha anu bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala leres teu ya ngabejaan cantang tu doamu balik penting anu diijabah keur sebul bete cantang tu teuing ikhlas teuing teu ngadoakeun ge cantang tu doa anu ijab MC anu qori anu sambutan kiai cantang tu bahkan anu hadroh murang kali santri cantang tu ijabah boa-boa ye doa anu ijabah penting ayeuna teh doa ece doa akang anu diukna ge dina kalomeran batur coba di sisi lamping di nubala aya diuk di nubalanya nu teu kabagean amparan anu dek ka jero era pan aya lok ke di pipir ai teu nempo cenah panasaran hayang nempo petotna jujur muda kahujanan ge belaan cicing we boa doa eta anu diijabah teh anu diukna ge kagemrong reungit cai teu kabagean bener teu kopi eueuh kadinya mah aya kadinya kopi ai ka dieu aya alhamdulillah ge ingeunya aheun berarti nu hajat ieu mah
Pan batur mah kudu digorowan wae karek bijil kopi teh. Dia mah geus sidang alhamdulillah berangjol teh di panggung ngopi engke balikeun. Amunnya dahar deui da enggeus dahar mah. Ngan hayu kudu dahar ajengan teh nya. Sakitu geus bunga abdi teh kembung di tengah. Sakitu nya ya, bae anu diijabat teh doa urang. Doa anu ngariung penting ayeuna lain kiai lain ajengan. Ibu-ibu, bapak-bapak anu jigana teh teu ngimpi-ngimpi acan kitu nya hayang hadir teh tapi ikhlas lillahi taala bahwa eta nu barokah keur saibul bet oge keur panganten amin. Matak ieu lamun boga duit mah urang dieu unggal poe hajat teh euy. Lain hayang dionang aya ajengan mah meh loba nu ngadoa. Pan leuwih ti 40 mah ijabah doa teh Alhamdulillah. Tak eta kah hayang Pak Haji teh hayang didoakeun ieu teh lain agul ku payung butut. Ngadongkapkeun ajengan tatangga dionang kerabat-kerabatnya aparat pejabat dionang ieu teh lain agul ku payung butut. Tapi hayang didoakeun ku sadayana mudah-mudahan encep agan jeung eneng anu engal dinikahkeun mudah-mudahan nikahna sing sakinah mawaddah warahmah amin. Mudah-mudahan nikahna sing raket rumah tanganna jiga rakit ulah rukat terket. Lamun aya nu rukat terket di kamar Haji keun bae da eta mah biasa. Tong digareuwahkeun da tuman ya ai panganten mah. Ngan sok meungpeung urang laksanakeun heula ka hayang nu hajat nya anu ngondang urang ka dieu meungpeung genah keneh ieu hate da atuh kakarek oge 27 menit can cangkeul acan aya namanya da kakarek ger. Encan tunuh pan gitu gedenya penyakit ngaji teh 3 di Cianjur mah teuing di dieu mah sami mana nu 3 teh geura urang tataan hiji penyakit ngaji ajengan ya sing kuat urang dieu daun jati daun waluh kadang-kadang ngaji masok di barengan kutun aya nu tunuh sare hapan penyakit ngaji teteh sing kuat nahan ya eta nu kahiji nu kadua daun jati daun kelor kadang-kadang ngaji masok di barangan kumoy liwat tunu ker we kan bae tong digareuwahkeun di imah malieur mikiran hutang di dieu mah bebas nu terakhir kronis ya sing kuat urang dieu nya daun jati dina bilik kadang-kadang ngaji masok hayang gerabal aya nu hayang gerabalik atuh jeung gerabalik ka ditu teh kitu nya ya sok bisi kaburu datang penyakit anu 3 urang doakeun heula nya abdi anu mimpina sepuh bapak-bapak ibu-ibu nu ngaminan siap Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma barik li jami' auladina wa talamidina wa talamidatina minal ulama'il amilin imamil muttaqin solihin ta'ina lillahi wa rasulih amin ya Allah ya rabbal. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina adama wa hawa amin wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sarata amin wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Julaiha amin wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khudjatil kubra barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin. Ta eta kahayang Pak Haji sakulawargi teh hayang didoakeun ngonang urang teh geus beres mengadoakeun jigwah teh teuing erek baralik oge. Da teu wajib-wajib teuing ngupingkeun abdi mah henteu, nu penting aya we pangantena, da ieu teh keur panganten. Ai keur anu lain panganten baru mah tambihul gofilin ngabejaan anu poho. Ai keur panganten baru mah kudu dikupingkeun sabab lebar ieu teh jauh-jauh mau balik teh ngonangna ge bari hese. Makanya kudu aya pangantena, aya cepagana ngupingkeun di mana? Di bumi. Bebas kan bae, di dinya we sok bae. Teu kudu ka dieu da tarangera-ngera batur abdi mah. Batur masuk ditaekeun ka pangun teu kudu nya bebas jeung abdi masuk kae di kolong di paranya di WC di mana we nu penting ngadengekeun. Lah kitu nya geus. Hapunten hadirin rahimakumullah. Cep agan jeung Neng
sababaraha dinten geus ngalaksanakeun perkara gede. Disebut perkara gede cek hukum Islam ya nya lain cek pandangan jelema. Disebut ku perkara gede teh lain ku pedah dekorasi na anu badag bari mewah kieu, lain ku pedah panggung anu badag, sound system anu ngebeledug, pengisi acara anu rame lain. Disebut perkara gede teh ku pedah geus ngalaksanakeun akad tikah. Kadang-kadang orang Sunda mah sok salah dedengean, jeung sok salah persepsi, salah pamikiran. Kadang-kadang orang mau disebut perkara gede teh lamun hajatna badag. Giliran boga budak ditikahkeun teu make son-son acan. Dikawinkeun teh bulan Ramadan tanggal 21 ai bulan Sawal teh geus pageye-geye jeung istri. Pan ditanya ku tatangana teh ece ai budak ece iraha ditikahkeun kamari tanggal 21. Dikawinkeun teh tanggal 21 na cenah geuning teu apal abdi mah hehetokan we. Eta nyebut hehetokan. Pada acek Islam mah eueuh hehetokan. Rek make son rek teu make son catet ieu kabeh oge cek Islam mah perkara anu gede. Nah maka yang disebut perkara gede sabab eta akad tikah ngahalalkeun nu tadina haram ngamenangkeun nu tadina teu menang. Nu asalna agan jeung eneng boro-boro patakeup tangkep pacekel-cekel pan kitu papelong-pelong pan geus teu meunang acan akad tikah mah leres teu. Paantal kulit cek Rasul istri pamegat anu lain mah acan nikah mangka leuwih alus paantal kulit pagaletruk jeung begu anu hideung. Gitu dina pada teu meunangna antal kulit mata hampura bisi aya istri ngajak sasalaman hampura bisi teu diantelkeun ku jujur muda lain sombong dijauhkeun ke nini mah tah kitu nya lain tapi pan udah ngajaga siling jaga we jeung jaga eta gitu ya. Tapi geus beres akad tikah agan jeung eneng boro-boro kapaanteleungeun. Papelong-pelong aya nu ngadat moal. Pacekel-cekeleungeun duaan aya nu ngamek teu? Moal. Leuwih ekstrim ieu mah patangkep-tangkep aya nu ngadat moal. Moal. Leuwih ekstrim pacium-cium aya nu nyarekan moal. Aya mantana. Popotongana. Mantan agan mah atau mantan neng boro-boro kan nempo patangkep-tangkep di paroto boro-boro. Nempo naon eta janur koneng sok aya lain janur kuning. Nempo janur kuning melengkung aya ngaran agan dan neng. Huduh asa tumpeg alam dunia teh. Begitu nya komo lalaki lamun geus ngadenge degung di imah istri wah beak harapan teh pan kitu nya. Mun aikeun lalaki mah Bu pan kitu persepsina selama janur kuning belum melengkung neng masih bisa kutikung. Itu ari mah janur kuningna geus aya popotonganna mah popotonganna nyaruh nyul. Ngadenge degung disadakeun jeung ngade nempo janur kuning melengkung teh pan inget kana Purwadaksi. Inget kana naon kana takdir tungtungna pan jadi ngalengis. Pan kitu nya tumarima mah tumarima popotonganna kana takdir tiang widi meureun kuring jeung anjeun lain jodona batur mah dirasa mah hayang ngabales dirasa mah hayang dendam kanyari hate kuring kamanehna duh kuteng teuingeun. Kamari di Brebes di Bantarharjo di Kecamatan Larangan hampura Pak Haji karek sakali ngalagu jujud muda 200.000 nu hajat teh nyawer di Brebes. Jang di Lembang kamari bisi teh tinggal di dina ti kotokna bisi teh percaya lebna. Eta nu hajat nyawer dibatur teuing di dieu mah. Lamun Pak Haji dibatur ieu mah. Aing mah. Da geus disakalikeun Pak Haji mah tadi geus langsung tuh kopi jang abdi dicokot.
Tadege moal tempo-tempo cara batur. Jadi aya dua kemungkinan ngan lamun teu nyawer teh hiji beakeun duit Pak Haji teh. Dipake nyawer beurang tadi nya. Nu kadua teu boga dedengean. Aduh aing mah kalepasan Haji ampurannya. Ya Allah geun eta mah da penting aya urusan eta mah nya. Ye lain kitu. Hampura ye barudak disawer can maneh. Acan heukeun bae aya nasib mah atuh. Gitunya pan lain nu hajat tungku di batur mah RT nyawer kadus nyawer di batur mah di batur dalin di dieu aing mah cilaka cek kadus teh nya ka cicing di hareup RT aya RT alah aing mah kabeneran ngagigir euy badami pasti dek 100 dek 50 cenah Allah heureui RT nya keun bae jadi tong dianggap kalepasan aing mah balik. Gas balik deui. Gas balik deui. Ya. Jadi urang mah kabeh ge bunga. Anu ambek saha popotonganna. Mantan agan mah jeung mantan neng yakin nyeletit nempo akan tika teh bener teu? Liwat ka dieu mantan agan tinggali bawa motor nempo naon ieu auning nempo papalayon nempo panggung hajelgir ciga kieu. Da kana motor teh teu pati sadar. Bari kaitu bari liwat teh tak percaya tapi ini terjadi jadu. Kau bersanding duduk di pelaminan air mata jatuh tak tertahankan agan kawin jeung baturung kadoe ka ditu teh. Pepotongan nama. Tapi pan urang mah eueuh nu kitu kiai ajengan aparat pejabat kerabat tatangga baraya hadir. Kabeh milu ngabungakeun bahkan milu dipoto bener teu ciri ieu teh geus ngalaksanakeun perkara anu perkara nu gede dalamun memeh ngalaksanakeun akad tika mah tong borok kapatakeup tangkeup ceuk tadi ge lempang paduduaan lalaki jeung istri nu can tikah anu can kawin anu can diakadan dan nu kaliwatan teh pada ngomongkeun sing keteuwis bener teu mata kade budak ngora tong jongjon teuing ya bisi aya budak ngora mamawa bikang sete kaluar tong jongjon teuing da tukangeun mah ngaromongkeun teh tatangga teh ira cenah dikawinna nya euy moal kitu kaburu rajet ngomongkeun sok bisi teu percaya tah ceuli borahna tah ceuli ceuli ceuk saha irung atuh wing mah nunjukeun ceuli ye da bener geura sok kitu ye cek budak ngora teh teuing kiai dari dia mah tara esok masing-masing hareupeun teu wanian sote da tukangeun masing keteuwis bener teu Bu pan kepo ibu-ibu mah naon kepo teh di balik kepo ada info ngagosip pan di mana-mana teh ngomongkeun pabeja-beja nya ti janela ka janela ti panto ka panto tina bibir ka bibir tina cepil ka cepil tina telinga ka telinga nu disebut bisik-bisik tetangga gosip kini mulai terdengar selalu di telinga ngomongkeun maneh peda naon pageye-geye pacekeleungeun duduaan memeh akad tikah geus beres akad tikah moal aya nu ngamek boro-boro ka pacekel-cekeleungeun patangkep-tangkep pacium-cium kan bae da ku salaki jeung pamajikanna leres teu tak gitu ka jadi balik deui nu disebut perkara gede cek hukum Islam mah ku pedah geus ngalaksanakeun akad tikah ngahalalkeun nu tadina haram ngameunangkeun nu tadina teu meunang ngan catet cep agan jeung neng punten lain mamatan ngojai kameri akang ngabejaan bulu tuur da abdi ge ibu lamun dicaritakeun mah panganten keneh atuh ieu teh mohon bisi ibu nanya atawa aya parawan ai jujumna geus kawin atos abdi teh panganten baru mun teu butuh mah moal daek ningakeun pamajikan. Baru genep tahun abdi nikah teh. Putra geus hiji, lalaki kasep jiga bapana doakeun budak abdi sing soleh. Ujung saruri disebut kasep teh. Menyagolis atuh da lalaki budak urang mah. Kitu nya, geus punten. Jadi geus ngalaksanakeun perkara nu gede. Ngan hampura cep agan jeung neng ye kulantaran anjeun geus ngalaksanakeun perkara nu gede mangka kadituna aya tugas kadituna aya tujuan ye ketika sataha teh agan sasalaman jeung ramana neng
nya nu ayeuna jadi ramana agan mitoha bahasa undak usuk urang Sunda mah ketika dua saksinya aya bahasa qabil tunika bimaharin madkurin halalan cek agan teh lamun ku bahasa Arab sah cek dua saksi mangka bumi bergetar aras bersaksi malaikat bersaksi flora fauna nabatat insamian hayawanat kabeh tumbuh-tumbuhan jeung nu boga nyawa jadi saksi naon cek eta makhluk Allah anu lain salian ti jelema gening aya jalema di Banyumukti anu wani nanggung jawab ka jalema anu lain buktina nanggung jawabna agan ka Neng maka sing emut ketika beres akad tikat ieu teh lain heureuyan kadituna teh aya tugas jeung tujuan naon tugasna teh nu tadi dibaca dina umul muqaddimah ayatna dawuh Allah geura urang baca deui saeutiknya ieu mah tamah pamali geura ya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim udkhulul jannata antum wa ajwajukum tuhbarun eta ayat lamun dilempengkeun artina kudu asup anjeun jong bojo anjeun tuh ka mana ka surga tuh barun barina bubungahan. Jadi Bu punten lain agan jeung Neng wungkul urang panganten bari anu rumah tangga geus puluhan tahun anak geus renai incu geus loba urang ge kabeh ge boga tugas ti Gusti Allah dijodohkeun ku Allah teh keur naon keur mawa rumah tangga ti dunya ka surga ieu teh lain heureuyan urang dijodohkeun teh aya jeung urang Cianjur aya jeung urang Lembang aya jeung urang Bogor ieu teh kabeh ge diajak ku Allah keur naon keur mereskeun tugas nyaeta mawa rumah tangga ti dunya ka surga. Pertanyaanana urang Banyumukti hampura pernah teu urang anu geus panganten barari mun budakna geus loba incuna geus seueur pernah teu urang badami jeung pamajikan salaki balik ti masjid subuh-subuh teh bari siduru ngobrol ceuk salakina teh mahna inung sia naon lah bahasana mah da bebas heueuh nya pan mimiti bobogohan ayang beb on kitu nya anyar kawin teteh aan gitu boga budak hiji bapak sia rada kolot saeutik nini sia kan gitu bebas ai panggilan beda teu matak doraka nya geura-geura mah bebas ngan geura-geura teh urang ieu Banyumukti sing emut geura-geura teh kumaha saldo ai doraka mah henteu ngan sing pase jeung saldo heueuh ai geura-geura teh sing alus akurkeun jeung saldo ari ieu mah ai geura-geura jiga jelema elit waduh papi mami ai gawe di kebon di sawah atau papi mami mah di mall di kantor gawe nage papi mau kemana pagi-pagi papi ke sawah mami juga mau ke sawah menilieur lain gitu atau di kantor di mall gitu aja reses pertemuan jeung klien karek papi mami da teu dorakan teu eta teh pakadusnya ngan peda pi omongeun tatangga nu ngadengekeun meni garila cenah aing mah eta hungku eta teh meunang ngaroceutkeun batur teh kan kitu mantar kal adawa pan kitu nya sanu ninggalkeun kebiasaan pi cacapekeun mata rocet pi omongeun kumaha we bebas bahasa nama urang badami sugan pernah teu salaki pamajikan mahna geuning urang teh rumah tangga teh geus 30 tahun anak 8 incu 12 kuranai ye cing kira-kira kabawa mah urang teh rumah tangga teh ti dunya ka surga pernah teu jawab si jujur hadirin nu hadir di ieu tempat urang badami kitu salaki pamajikan henteu nya boro-boro ibu bapak ajengan ge jarang badami kitu teh ye urang mah kadang-kadang repeuting berai beurang badami teh mak ka kebon anu kaler bapak ka kebon anu wetan tangke papangi di parapatan rohor balik barengan pitaian bae di pikiran teh leres gitu pi duit tadi nu asup kana beteung tadi pikiran rumah tangga puluhan tahun teh babarengan deui di surga moh atawa bakal siling tujah di neraka awas tak ieu kudu disiapkeun ti ayeuna nya
sing emut mata keur agan mah jeung eneng carincing page kancing saringset page iket sing emut kana tugas sing emut kana tujuan ditikahkeun teh urang teh dijodohkeun ku Allah teh keur naon keur mawa rumah tangga ti dunya ka surga. Pertanyaanana naha cenah kiai rumah tangga teh mangkejeng kudu dibawa ti dunya ka surga. Apaan rumah tangga teh asalna ti surga. Saha nu mimiti rumah tangga Nabi Adam jeung Siti Hawa geura urang ngadongeng saeutiknya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu si'tuma. Jelegedag Allah ngajadikeun khalifah di surga saha Nabi Adam. Da kalumaneun nyeun we baturna nyata Siti Hawa teh ngan memeh Nabi Adam jeung Siti Hawa aya khalifah memeh jelema teh saa Ajajil. Aya Ajajil teh saa Ajajil teh iblis laknatullah. Ngan pedah ibadahna getol ku Allah teh ditaekeun derajatna ditaekeun jadi Ajajil nya artina teh anu luhur derajatna. Itu nya ngan kulantaran mung sujud geus pada apal sejarahna ka Nabi Adam sujud penghormatan Ajajil dibalangkeun ku Allah ti surga ka alam dunya jangjina geus pada apal dek ngaganggu anak incu Nabi Adam tepi ka nuturkeun tepi ka poe kiamah nuturkeun kana kalakuan marenehanana. Singkatna cerita kulantaran Ajajil orang yang tersakiti ya dendam ka Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa teh boga janji ka Gusti Allah widi Allah abdi keun bae ridho dibalangkeun tina nikmat kana laknat hiji ceuk iblis teh abdi dibere umur anu panjang tepi ka poe kiamah nu kadua anak incu abdi tong dipayaan tepi ka poe kiamah nu katilu bere kakuasaan abdi keur ngagoda anak incu Nabi Adam tepi ka nuturkeun kalacutan kalakuan kami. Singkatna cerita program awal ku iblis dicieun. Proyek pertama ku iblis dilaksanakeun digoda Nabi Adam lok dina labang pantos surga. Da geus teu bisa asup ka surga da geus dibalangkeun ku Allah diusir. Kitu cek iblis teh dam ka dieu sakedeung aya naon blis? Heuh panjang iblis keur ngobrol. Apa cenah mana nu dilarang ku Allah teu apal hayang apal mung. Aduh lalaki gitu loh. Da kuat ai lalaki mah alim ceuk Kangjeng Nabi pokona mah ceuk Allah teu meunang kuring mah teu hayang apal jeung moal ngalaksanakeun. Kitu hebatna lalaki teh kuat lalaki mah ku godaan. Beda panjang ibu-ibu. Ai awewe mah pan beda deui. Datang pan tukang parabot baskom. Cek salakina teh moal aya kene baskom masa tilu-tilu kadengan ku pamajikan. Baskom bapana meuli jang serep. Pan babari pamajikan mah kagodana. Teh kitu eleh saa iblis ku Nabi Adam teu cicing lumpat ka Siti Hawa. Ngagoda ka Siti Hawa ka dieu sakedeung. Aya naon blis cek Hawa teh. Apa nu dilarang ku Allah teu apal hayang apal atuh kantenan tata. Jadi kepo pan ari awewe mah. Kantenan cek Siti Hawa naon nyeta nu dilarang ku Allah teh ngaranna teh sajaratul khuldi pohon keabadian. Lamun anjeun metik regangna ngaladauna ngadahar buahna anjeun abadi di surga. Lamun anjeun teu ngalakukeun nu tadi teh metik regang ngalabuah jeung ngadahar buahna ngaladauna anjeun dibalangkeun cara kami ti mana tina nikmat kana laknat di surga ka alam dunya. Daek mani dibalangkeun cara kami atuh embung jeung Siti Hawa teh. Tuh buru-buru titah Adam sina ngala eta buah. Tungtungna Siti Hawa kagoda ku aku setan teh aku iblis lanatullah ngagoda Kangjeng Nabi Adam kitu camerut teh pan Siti Hawa teh teu ngomong-ngomong pan kitu Pak ai bikang mah aya kahayang teh camerut teh teu ngomong-ngomong buat baut jiga aur jebar jiga iblis nyungcung jiga aseupan mangkrut jiga buuk menang mabuk teu ngomong-ngomong. Eta kayak gitu ditaros ku Kangjeng Nabi Adam teh Hawa kunaon ari awak tidak seceria biasana. Aya kahayang kantenan hayang naon hayang ngabuktikeun cinta Kang Adam ka Hawa. Aduh. Hayang ngabuktikeun kumaha? Pokona mah hayang apal sesemet mana Kang Adam cintana ka Hawa atuh bebiji pan gombal di dinya teh.
nya cek Nabi Allah Adam ya Hawa catat ku salira tiada lagi wanita yang kucintai melainkan engkau Hawa da eueuh deui harita mah awena dengan hiji-hijina eta gitu eta kadaya bisi aya parawan tong percaya teuing satea manehnya bisi digombalan sing bisa ngabedakeun mana meong congkok mana careuh lain ieu mah ku careuh ge daek we digombalan. Itu lelaki sejati mah bukan lelaki yang bisa mengucapkan I love you tapi lelaki anu ngajak yuk kita kobil tuh eta nu hebat mah cara Cep Agan eta alus itu nya cek Nabi Adam teh bibijikeun gombalna atuh kantenan cenah nyaah sayang oh lamun bener Adam nyaah ka Hawa buru-buru buktikeun kunaon buktikeunna tuh pangalakeun itu buah. Jekang Nabi Adam teu kenging ku Allah ulaheun pokona mah Hawa mah lamun teu pangalakeun eta buah rek bunuh diri awak mah. Bunuh diri naon malidkeun manehna wahangan saat. Atuh paeh ge mah ada wacayan. Ieu mah disinetronkeun ajengan da dilempengkeun eta berarti atuh tarunu baralik we. Ieu mah di RCTI-keun meh resep da teu kieu pan ripuh di ngaji teh. Ya hampura ya beres ti kitu tungtungna eleh saha Kangjeng Nabi Adam kagoda ku Siti Hawa. Nepi we ka urang sakumaha lalaki jangkung badag kuatna bea karep sorakna gelap saleser. Waduh, otot kawat tulang besi eda sahok kadua gaplok balik we ka imah eleh ku polda nama. Terus gitu. Naon polda teh polisi dap. Tukang ngarazia pesak. Eleh ku eta mah makanya digambarkeun we geuning ku sutradara terkenal di RCTI Aris Nugraha nyeun hiji karakter awakna jangkung badag buukna jabrig bari beureum make sapatu jengel calana rawek-rawek make akik di dieu akik dina kongkorong akik wah serem we jiga preman gaga ai ka batur mah pan ka tukang dagang setoran mun gitu. Ka anak buahna kopi ditelepon ku pamajikan iya bebek si Komar aya lain film preman pensiun pan eta teh gambaran eleh sakumaha jago ge ku pamajikan mah bener teu tak kitu ya tungtungna Nabi Adam eleh ku Siti Hawa meti kregangna ngala daunna nuang buahna pajalahum syaitanu anha fa akhrajahum mimma kana fi Allah bendu ka Nabi Adam jeung Siti Hawa dibalangkeun Nabi Adam jeung Siti Hawa tina nikmat kana laknat buktina ti surga dibalangkeun ka alam dunya nepi we geuning ka urang zaman ayeuna ilahar lamun urang dek ditikahkeun pasti urang teh ditebikeun heula ku Allah. Kangjeng Nabi Adam ge kitu nu hiji di Jeddah nu hiji di India. Urang ya kitu teu ujug-ujug papangi agan jeung neng punten teu ujug-ujug papangi di dieu henteu atawa papangi di tempat di ditu henteu tapi dipisahkeun heula ku Allah nu hiji di kaler nu hiji di kidul nu hiji di wetan nu hiji di kulon leres kitu leres apan ti ditu na tiba heula keneh dipinahkeun teh dipisahkeun urang ge Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa tah ieu teh salah satu ikhtilaf, ieu teh salah satu naon hilafiyah, ieu teh salah satu contoh, salah satu tamsil keur saa khususiyah keur panganten oge keur urang. Ya, Cep Agan punten jeung Neng ya nya, Kangjeng Nabi Adam jeung Siti Hawa geus aya di surga nyaan. Aya di surga nyaan. Nabi Adam jeung Siti Hawa baheula jadi raja jeung ratu nyaan. Leres gitu leres. Tapi Neng jeung Agan kakarek rarajaan. Leres gitu leres. Da panganten mararajaan atuh tingali. Panganten istri pan baju ge dipangmedolkeun ku dayang. Da bisi katincak nginum dipangmerekeun dahar panghuapankeun leres teu. Jiga raja we jeung ratu pada raja jeung ratu rarajaan. Korsi nage pelaminan nage korsi raja nage kokornya pepelaminan beda jeung Nabi Adam jeung Siti Hawa itu mah pelaminan korsi kerajaan anu asli di surga makanya geuning dina lagu nage kitu dukai senangnya pengantin baru lalala begitu aya teh barudak
Siap baralik boy. Duduk bersanding bersenda gurau gitu ya. Bagaikan raja dan permaisuri kakarek bagaikan. Encan jiga encan bagaikan raja jeung raja jeung ratu. Jadi sing jadi contoh nya sing jadi contoh baheula kapungkur zaman bareto Kangjeng Nabi Adam ku Allah dijodohkeun teh dipisahkeun heula tuluy dihijikeun sami tujuanna mah keur naon keur mawa rumah tangga ti dunya ka surga meureun ceuk agan teh jeung neng kieu bari ngadengekeun teh kiai apal tujuan urang teh dijodohkeun teh keur mawa rumah tangga ti dunya ka surga matak ngonang mubalik oge ngayakeun pangajian beureun kudu beda-bedaan kuncina leres kitu. Matak urang bejaan we nya bejaan we minimal atuh ngabejaan agan ben nu jadi pamimpin lalakikeun keur neng mah bisi teu mahi waktuna kumaha engke we nya da jam sabaraha ieu teh tuh geuning 10:30 ya aing mah setengah jam deui dibaca kabeh mah moal parat ieu mah urang singkatkeun we kunci mawa rumah tangga ti dunya ka surga hampura ye entong wakan nyaritakeun hadis Kangjeng Rasul dalil Al-Qur'an ijma para ulama lamun ibu telik ku bahasa kirata dikira-kira tapi nyata bahasa kolot baheula ai kolot baheula teh kolot zaman breto itu nya kolot baheula pan kolot baheula mah berikut abdi ngalaman hampura eueuh kolot baheula mah geuning lamun milih pimpinan tuan teh teu gagabah ajengannya ini sakali ka imah teh antepkeun pan teu disanghareupan. Kadua kali masih keneh teu disanghareupan. Katilu kali kakarek pan ditanya nu asana teu galak digalak-galak pan. Heuh pan nyoba calon minantu bener henteu seriusna. Nu asalna teu serem pan diserem-serem. Abdi ge baheula Gusti nu agung. Baheula mah pan leuwih petot atuh aja daripada ayeuna. Ya ayeuna we geus loba ngadahar berkat bieu dahar balikeun dahar geura coba teu lamun beunta di kejanari geus dahar deui wae tah kitu baheula mah pan leuwih petot sakali datang teu ditarima kadua kali diantep katilu kali mah pan ditanya digalak-galak pan ya kapungkur pun bapak kabeneran bapak abdi mah pan boga dua bapak teh dan nikah deui ibu teh itu nikah deui jadi dua peuting lamun nganyang teh dus teh kudu dua dus pan ieu bogon imah itu bogon imah kabeneran bapak nu ayeuna mah nu kalalon mah galak eta mah tukang nyabok gawena teh tukang subak cabok plek plok tukang temok atuh tong serius teuing atuh tukang temok gawena teh di Riau di Pekanbaru di Sumatera tara balik-balik paling lebaran balik teh kudu kena kapal itu eta mah rada jiga digalak-galak eta mah kurma jangkung badag salirana abdi teh nyempo debat di juru pantau deket eta teh deket lawang teh ujang teh ti mana ti Dago mana abdi teh Dago kampung Dago desa Sukamekar kecamatan Cibinong bae teu nanyakeun ge ai Sukamekar teh deket Cikangkareng ai Cikangkareng teh dipirakeun teh ku si Lesti wing mah paling 15 menit 10 menit nepi jalan Takulan Makasi Lesti teh tatangga eta teh nya satangga desa mata hampura eueuh wing mah da aing ceramah mah da teu bisa lamun ngalagu mah insyaallah itu nya gitu geus balikan deui ya pan kitu kolot baheula ye nu kaalaman nu teu serem pan diserem-serem nyoba teh nya da teu gagabah pan baheula mah ujang teh ti mana ti Dago rek naon ka dieu kasih neng kan gitu si neng aya atuh beuki sabaer edan di pelototan kitu mah rumah udang leutik keneh gara nyempo nya dek naon ka dieu naroskeun Agustusan kaping sabaraha aduh aing mah bakadus gitu tapi ka kawer ajengan ampura pan tiba baheula diajar nyarita teh baheula mah mau balik leutik wing teh tiba ka ayeuna pan mau balik leutik anger pan diajar ceramah teh ti leutik baheula teh wah ijazah teh geus naon aing mah sagala dilaksanakeun asrorisan geus sagala dibaca muhabah dibaca edas eleh yang hareupan calon itu mah rag eueuh kalimah teh nu sakitu capetang nyarita di panggung teh leungit yang hareupan calon itu mah tepi ka kacaletot
Agustusan kaping sabaraha bakat ku gemper. Pada di tahun 45 baheula mimiti Bung Karno proklamasi anger we Agustusan mah tanggal 17. NU Percis Muhammadiyah ngah iji eta mah teu kudu sidang isbat. Beda jeung lebaran. Kabeh kudu hormat bendera di lapang, bener teu? Pak, tapi da kacaletot bakat ku gempeur maksudna mah lain eta nanya teh. Maksudna mah si Neng Agustusan dek jeung saha. Lamun teh jeung batur dek dijemput ku urang kitu maksudna mah. Tapi da gempeur jadi nanyakeun Agustusan kaping sabaraha. Atuh kumitu teh dijawab tanggal 17 teh kehead di baheula ge cenah. Allah Karim ada geus kitu mah diwani-wani we geus dipolototan mah geus ngobrol patempa-tempa mah nu mawi abdi teh kade tialin eta wungkul mengpeng di dieu mengpeng kaleresan bapa keur aya bade naros susuganan can aya ti sisi tigigir ti kaya si Neng lamun can aya nu dongkap abdi bade cerempun biang pun mah dek ka dieu datang dek nanyaan oh mane teh can aya kahayang kakarek disebut serius kitu mah. Itu kolot baheula mah beda jeung zaman ayeuna disogok ku martabak hiji baso sabungkus. Papa namun si Neng mangga teh teuing cenah jang dibikeun jiga kursi diinjem. Atuh budak balik narajet geura coba. Pan kolot baheula mah teu kitu hayang papange ge hese ke heula cenah da lain bapa nu rek nikah oge urang tanya heula putri bapa nyi ka dieu sakedeung. Daek maneh kasih ieu udah pogo urang geus badami ti kobong keneh. Nurupana jiga kieu nu casingna kieu daek mana cenah bari ditunjuk-tunjuk urang teh. Aipun bojo teh da seuri mesem da maklum parawan da can aya video call atuh harita mah. HP oge Nokia mah alusna ge nya. Gitu can aya video call cara zaman aya can aya WA WO baheula mah aya ge. Kitu ka dieu cenah sakedeung daek kasih ieu pun bojo teh kada seuri mesem. Itu seurina teh mesem eueuh soraan. Tah kapangi we geuning ayeuna mah geuning ajengannya dina manteknya dilalah adiah goer harpiah kitu nya nandakeun sumuhun mangga daekeun ari mesem teh matak ieu bisi aya budak ngora nanyaan daek maneh ka aa mesem berarti daekeun palebat ditanyaan Neng daek cenah ka aa baru kalau kabuat bau jiga aeud gos nu tadi jubar jiga iblis nyungcung bibina teh jiga asepan mantog ka era-era. Ditolak ai kitu teh. Kitu parawan mah. Beda jeung Saeb. Saeb bakron ajangan airana teh. Beda jeung Rana. Airana mah kudu kadenge ditanya teh. Kudu kadenge daekna cemimin ibaratna. Aya mimin. Aya alah cilaka sorry min aing mah. Lain mimin ieu Amerika ieu mah. Cemimin ditanyaan ku Mang Udin ibaratnya aya Mang Udin piraku eueuh moron meningah huroi konting sorry Din mun aya maing mah kagok ditanya ku Mang Udin cemimin daek ka Mang Udin kudu kadenge nyebut daekna teh darana beda jeung parawan ai parawana cukup ku mesem dilalah adia goer harpiah nundukeun tanah sumuhun mangga tuh geuning cenah daekeun ka maneh sok dadaekeun mah moal diulahan sanajan dididik ku bapa dielmuan ku bapa dimodalan ku bapa kapungkur sok we da geus aya jeung jodona mah moal pete teuing moal dikoretkeun ngan titip jeung bapa carincing page kancing saringset page iket sedia payung sebelum hujan memeh anjeun akad tikah ngalaki rabi titip ti bapa da ieu teh murang kali nu pikat cinta ku bapa pan kitu bahasa kolot balamanya wayahna ieu budak bapa teh engke lamun kumaneh geus ditikah paraban sing seubeuh kan kitu nya imahan sing page pakean sing weteu elmuan sing weureuh nu kalima sarean ing mia ngirung eta mah da jorang loba budak tak kitu eta teh dauhan Rasul salasna mah aya we geuning kateranganana Syekh Nawawi Al-Bantani nya ngarang we hiji kitab tingali ngaranna Uqul-Lijen ku santri mah sok dibaca dina sampulna dijelaskeun fi bayanil uquqil zaujain netelakeun hak salaki jeung pamajikan jadi lamun dilempengkeun mah kieu kunci mawa rumah tangga ti dunya teh ka surga teh keur lalaki mah keur agan aya 5 plus bonus keur istri mah aya 3 jeung bonus-bonusna nya. Wah, dibaca kabeh mah moal parat urang maca nu keur lalaki we pamimpinna cep agan keur lamun keur istri mah bisi teu kabaca ku abdi ayeuna
tinggal iwe dina YouTube jeung dina TikTok nalateangan. Itu garadu HP boga gaduh. Heeh sok pake ngaji aya HP teh. Tempo konten KDM, Abdul Somad Dalajoan, Adi Hidayat tongtor lain mah ayo pake hiburan. Itu boga HP teh ayo kuata teh beak we kana hiburan mukan TikTok sekolah-sekolah untuk parugu domba kuring alah aing mah. Ayo kana domba di angon-angon kukuring di manian kukuring anak kena ge anu heeh kan bae tong eta wae atuh etik-etik mau dipake ngaji tempoan ceramah teh mana hak salaki jeung pamajikan tak kitu nya geus urang nyaritakeun keur lalaki hiji angtat imaa idato imta keur bapak-bapak kunci mawa rumah tangga tinunya ka surga teh kudu mere dahar lamun urang dahar kudu mere tuang ka bojo lamun urang tuang ieu teh geus lumrah geus kudu dicaritakeun. Ngan aya leuwina da teu gampang. Hiji masian katuangan teh kudu adil, nu kadua kudu apik. Cepagan kade ye. Mana adil teh? Hiji lamun biasana agan daar seblak sorangan, ayeuna mah kudu jeung eneng duaan. Lamun daar baso sorangan kudu duaan. Es goyobot, es campur, tahu bulat digoreng dadakan kadarieu halo. 500-an. Biasanya sorangan ayeuna mah kudu duaan. Lamun resepen neng nah. Cek agan teh kiai apon abdi mah da naon teh geuning bomber sayur atuh da. Ka dieu mah deukeut beureun kacaringin nya. Lamun ti Cianjur mah sapeupeting balanyana ge. Olo balanyana ge jauh abdi mah. Sementara lapar lamun ngadagoan daar tapi ka imah kudu bareng jeung neng atuh kaburu nyeri angen. Bapak-bapak dia lapar kumaha atuh dambereun pamajikan kudu daar sedengkeun tara dibere daar ukur bapak-bapak wungkul gampang kuncina bebeja naon cenah osok tara bu salaki bebeja osok alhamdulillah bapak-bapak osok bebeja ka ibu-ibu alhamdulillah aya nu jujur aya nu ngabohong nah gitu kaciri dan nu ngabohong mah eta teh susis suami istri suami istilahnya suami sieun istri tak gitu ya bebeja kasa akap pamajikan teh da hideung-hideung lain gebog cau lain bodog kalapa lain teh pamajikan urang nyi akang teh ka Pak Haji ayeuna teh datang widian bisi parasmanan di ditu nya cek pamajikan teh cigeh teh teuing atawa geus perjanjian pokona moneng lamun akang kariungan ka acara badag ka dieu ka ditu bisi dahar di ditu widian jig moal dilarang eta hebat ngaranna nya agan ge nelepon ka neng teh neng aya naon lapar teh widian nya lamun engke lapar balik ti Bogor balik ti Cianjur dek dahar di jalan cek neng teh entong na kunaon akang daar di jalan cep agan katabrak truk engke neng jadi rana salah deui wae nafsirkeun teh lain dahar di warung tengah jalan di warung sisi gitu maksud mah di warung sisi jalan pek tong kawagel lapar mah daripada seuangan sok tuang sawaregna di dinya ai keur tuang agan teh nya nyaluh ke sorangan kirining teh neng teh nelepon keur naon dahar jeung naon tongkol jeung naon peuteuy hayang kudu mungkus eta mah dah hayang tongkol jeung peuteuy Cianjur kiai atuh meureun tongkol nage kaburu hasem dibawa ka Sumedang mah urusan engke eta mah hasem mah ciri eta teh salaki teh boga keadilan lain ieu mah salaki daar di rumah makan inget ka pamajikan lain mungkus kadona mah 2 porsi da inget ka nyai dahar di rumah makan di karageman lain mungkus kalau ka inget kami toha lain mungkus kadona mah jadi 3 porsi da inget ka bapak ai kitu mah teu adil ngaranna nya jadi cukup ku bebet eta leuwina nu kadua kudu apik naon kudu apik teh ya katuangan nu dipasikeun kanu jadi bojo lalaki bapak-bapak catat ulah wani-wani mere kadaharan anu makruh kadaharan anu subhat bahkan kadaharan anu haram predikatna naon sababna apan daur Rasul man akalal haram asod jawariu sajalma anu nuang kana barang haram riget anggota tubuhna dipake ibadah matak bapak-bapak kade tong nyalakeun ting anak jeung pamajikan bisi boga anak bedegong pamajikan cerewet
Minta doa ke ajengan kiai pangniupkeun cai na kunaon budak bedegong pamajikan ngece balik juga kaleng romeng. Teu soleh pamajikan abi mah teu kabeneran. Hei, tong nyalahkeun teuing bojo jeung anak. Cek kadaharana bisi nu makruh dibikeun. Bisi nu subhat dibikeun, bisi nu haram dibikeun. Bahkan naudzubillah lamun bapak punten mere kadaharan ka anak jeung pamajikan anu haram, daur Rasul man akal haram pannaru aulabi. Sajama anu nuang kana barang haram seuneu neraka bageanana ngaduruk daging nu dijieun tina perkara anu haram. Jadi lamun ibu gining baju pake alus da arwareg wae tapi tina nu haram sarua jeung nyengcelengan seuneu neraka dina awak urang. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya kudu apik duanana matak cetnya nitip yeuh ka neng mah mending keneh dahar jeung tempe tapi halal daripada jeung sate tapi haram. Mending keneh dahar jeung kurupuk tapi halal daripada jeung gepuk tapi haram. Anu mending pisan mah mending keneh dahar jeung daging deungeuna bari ala ta eta nu hebat mah saiwati ceuk dokter opat sehat 5 sempurna teh opat sehat 5 seubeuh ceuk urang mah. Ta eta nu hebat banyak kadengan ieu teh da teu bisa sabelah. Agan apik, neng teu apik. Pamajikan apik, salaki teu apik, anger masih kene can bisa ngajaga kaapikan. Ya. Kudu duanana kerjasama salaki jeung pamajikan dina rumah tangga teh. Lamun salaki setor 5 juta biasana 2 juta, badag setorna teh bedana teh 3 juta. Ditanya salaki teh, "Osok Bu, setor lamun salaki ditanya?" Hah? Gepruk duit teh 5 juta ditanya tara. Paling ya lamun kurang ku kulutus, ka manakeun sia 2 juta? Karana ka mana? Lamun leuwih mah tara ditanya, kudu nama ditanya. Punten gitu kudu nama. Ieu teh geuning badag biasana 5 juta, 2 juta jadi 5 juta. Punten ieu teh halal atawa haram. Osok kitu Bu tara. Tara deui wae aing mah. Kumaha tuh? Dirawe aja hilik nu aing cenah ieu mah. Tanya kudu nama kitu. Salaki bapak-bapak sing surti. Lamun ditanya kitu teh tong ngadat ka pamajikan teh kade molotot ieu mah ditanya kitu teh. Cek pamajikan teh bapana ieu teh halal atawa haram kada molotot ngangap badog sia ka aing. Hei, lain ngangap maling. Hampura ieu teh naros. Oh, halal, menang rejeki, menang bonus aya jalmi anu soleh anggo ku anjeun jeung murang kali insyaallah jadi barokah. Kakarek dipake eta nu hebat mah. Hiji kudu adil, nu kadua kudu apik. Angtat imah aidat imta. 2, watak su'a idak ta saita kudu mere pake lamun anjeun make sarua hiji kudu adil nu kadua kudu apik. Nya adilna kumaha lamun agan basajan neng kudu basajan, lamun ibu basajan salaki kudu basajan, lamun salaki mewah pamajikan kudu mewah. Yo ulama init kaonangan, init kanu hajat, simping beda sabelah. Ai salaki gining ari pamajikan ketepek make daster geus karohok gara coba. Senal capit Gusti cek nu nempokna cenah eta teh agan teh jiga jeung abuna. Padahal jeung pamajikanana lain salah nu nempo salah nu make baju. Salah nu make baju ayeuna sabalikna neng anu gining ibu-ibu nu gining dah ayo balanya COD Shopee Lazada. Aduh. Tapi galedeg golodog teh ku kurir. Hayo melian baju ai salaki teh dipangmelikeun keteprek teh agan salaki urang kaonangan teh nganter teh make training senal capit baju kaos oblong ditempo teh urut kampanye Jokowi periode kahiji alah geus 10 tahun pinuh ku getah cau jeung Cimeting Gusti dipake ku agan teh ditempo salaki urang teh ku batur ceuk batur teh nah itu teh cenah neng teh jigah jeung abahna. Padahal jeung salaki lain salah nu nempo salah nu make baju. Salah nu make baju makanya keur dianterkeun bunya keur dianterkeun geuning urang kudu diculi ku tukang hias. Bener teu? Lamun 100 meter ditahan antrian teh tong ka nepi naon sabeuna panganten diganti baju. Loro. Sabab teu sarua abdi ge baheula ajengan da ti kobong pan nikah teh gedengnya. Ti kobong mapan ku guru dilegeg-legeg dek nikah teh make udeng ka dieu tah.
Oke kopea jangkung da wing mah ti babah heula kopea teh leuwih ti 10 cm kaluhurna teh kamari mah 13. Atuh susuganan kopea-kopea jangkung gitu. Maksudna teh pan baheula mah kitu nepi ka deukeut Penbojo 100 meter diganti ku tukang hias. Make samping ka dieu nu asana make jubah teh jiga ulama. Di dieu udeng diganti ku beno jiga dek musir jin aing. Gusti eta nempo foto panganten meni gila dia eta mah. Heg petot rangkung da teu kurang dahar baheula nya. Ya Allah, eta teh naon? Ngagugu da bisi pajarkeun simping. Bisi pajarkeun lain eta panganten lalakina. Makanya kudu saimbang. Lamun istri panganten istri koneng, lalaki ge kudu koneng, bajuna teh jadi neng-neng. Itunya. Lamun bodas, lalaki ge kudu bodas jadi das-das. Lamun pink sanajan maco aya tatoan, lalakina tetep dapat majikan make pink jadi kudu ping-ping. Eta teh siloka keur anyar dianterkeun ya. Baju teh disarwakeun derajatna engke ge tapi ka paket rok itek, baju teh kudu sarua derajatna lain kudu kapel kada ieu bisi kapel. Aduh meni kapel. Ka kebon koneng kabeh. Ka sawah beureum entong pi omongan. Lain kudu kapel tapi kudu sarua derajat. Nah hiji kudu adil, nu kadua kudu apik. Ai apikna di mana? Hampura apandau Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ai lalaki teh pakaian awewe, ai awe teh pakaian lalaki, bojo teh pakaian istrinya. Nya caroge teh pakaian istri, hartina ai ngaran pakaian teh teu sakabeh pas. Urang jeung pakaian umat Islam jeung pakaian non muslim kafir teu kabeh pas. Kade cep agan bapak-bapak pakaian teh teu kabeh alus. Ke umat Islam aya pakaian anu teu pantes dipake ku umat Islam. Mula mun nyaritakeun orat panjang. Ieu mah moal parat ngan nu jadi catatan mah dawuhan Kangjeng Nabi. Ketika aya pamajikan cek Rasul ayu mamruatin kharajat min babidari amujainatan mutaibatan bitoib wa dzalika zauzur radin. Nu mana wae awewe gigindingan sesengitan muka-muka orat salakina rideun dititah ku salaki diantep ku salaki mangka saban-saban lengkah keuneng nangalengkah salengkah hiji gedong di mana dina neraka keur sakeun jadi salaki nah matak salaki kabagean mata kudu catet pakaian teh teu sakabeh alus pan ayeuna teh pakaian teh rupa-rupa rajeun make baju panjang merecet aya nu kitu. Lajeun make jilbab pan hampura besi kasiniran ece nya jilbab sakaratul maut cek dasar latiban jeung Ki Abdul Somad nu mana sakaratul maut nu diberit-berit kana beheung aya lain cetet ka dieu cetet ka ditu alah aing mah jiga dek nyekek maneh apan eta teh kabuka dada kabuka aurat eta teh teu meunang pan kitu rajeun baju panjang merecet nya baju pendek poke kade ya ulah wani-wani mere pakaian ka pamajikan anu bajuna teh luhur nongtot handap neng. Teu meunang baju kitu cukum Islam. Komo lamun pamajikan bajuna belekek teh lain kok. Beuki penting teh beuki jorang. Teu meunang make pakaian kitu teh naon sababna dilarang ku agama nya. Lamun mampu mah oratna atuh sing alus, make piki saeutik. Lamun dipake pikina berat, cek urang mah. Tapi cek baturna nu geus biasa-biasa. Pan kitu. Cek Senawawi mah dina sapina we leuletikan kiai nya, tong wakakena patul muin jauh-jauh. Wal auratul hurati wal amati indal ajani bin jamiul badaniya atal wat siwal kafain pan kitu guruna mah. Orat amat jeung awe merdeka disandingeun lalaki sejen sakabeh badan. Sehingga dampal panangan jeung rarai kudu katutup kudu nama. Matak urang Timur Tengah mah make bajuna teh geuning ya Bu hampura ya make gamisna teh unggal poe sete batur mah lain onangan wungkul. Make tiung teh unggal poe batur mah lain rajaban wungkul make gamis panjang make tiung panjang tuluy ditutup ku naon ieu teh. Ku cadar eta teh lain rodek geulis. Urang Libanon edas, urang Syria mararancung irung dagengan batur mah make Islam anu kaf.
anu kafah batur mah urang mah bisi teu mampu mah tong nurutan dah hese ngan lamun mampu turutan nyeta ajengan teu mampu ari kitu apan karasa di Sumedang mah peuting ti isot tapi lamun beurang di kebon di pabrik maka tiung make gamis hareud Allah sarua Bu bayeung ararat akur gitu. Di Cianjur kayak gitu, komo uing mah Cibinong deket ka Sidang Barang deket ka Cidaun ka pantai ka dituna. Tapi tetep eta teh hukum ti Gusti. Hukum ti Gusti Allah. Hampura bisi aya mubalik, aya ajengan nyaritakeun masalah orat. Ai ka ajengan jauh mah tarawani nemal, tapi lamun ka ajengan deket biasana sok babak belur teh. Manehna di lawang panto ajengan ngajelaskeun hukum orat teh kieu pan kelebung dina hatena mah. Kiai eta mangan ka aing we hayoh. Heueuh ka maneh geus kasaha deui. Nyiniran we ayo kamari rajaban di Lebak ngebahas orat teh kieu ajengan teh. Ayeuna kieu da nyaan umat Islam mah kamsu upai. Naon kamsu upai teh teu gaul kampungan sekali upayah. Ye nyebut teu gaul kajujun muda atuh salah partai guys ngomong ka wing mah. Atuh urang mah naon FB aya, TikTok boga, Facebook aya, Instagram aya, naon boga coba. Eta teu gaul make jang ulah dang dan lain ulah dang dan lain teu meunang gagaulan tapi sing inget jati ulah kasiri ku junti nya cepagan ya leungit ciri datang cara ciri Islam na leungit ciri barat nu dipake ta eta nu ulah pan ayeuna teh loba nu kitu loba nu salah make aya deh kaonangan karajaban papangi jeung pejabat babak belur pabrik cet pararinah kena beungeut aya nu kitu nya. Aijang harapan salaki Gusti meme sareger ngadaar seblak ceker. Atuh nyereng pasti asun teh. Meme sareger ngadaar basreng atuh paham. Ye ya make baju dangdan teh harita lamun ibu mung make gamis saya ngajamin moal doraka tong di calana sakalian. Ngan syarat kudu hareupeun salak. Kudu hareupeun salaki, yeuh tataran yang hareupeun salaki mah jadi ibadah. Komo ngajakan ti heula mah sok tara ibu ngajakan ti heula. Eta teh jadi ibadah hareupeun salaki mah. Lain ieu mah seksi teh hareupeun batur. Make baju alus teh keur batur, make minyak teh keur batur. Eta nu jadi dorakana mah. Yeuh kerja salaki mah jadi ibadah. Komo yeuh nu hebat mah nu hebat. Nya neng kada ieu catat ieu lamun ibu boga salaki di Jakarta di luar Sumedang di luar Kabupaten Bandung ibaratna ieu gawena teh saminggu sakali balik poe Sabtu balik poe Jumat teh geus ka salon kuduna mah yang hareupan salaki teh ka salon ibu osok tara di ome rambut teh di alus-alus lain jawig-wig buuk teh di alus-alus di bleaching smoothing highlight, bereman, konengan, hejoan, salam, sereh, duruk sekalian. Pais hulu, aing meni udah rupa-rupa atuh ngaran awe mah. Lalaki mah cukup dicepak, cukup digunul nya. Dang dan lamun mampu mah boro-boro ajengan teu boga modal atuh sing rapi bari salaki teh. Lain ieu mah salaki balik setengah jam muka panto can dibuka. Assalamualaikum, eta salaki muka panto, can dibuka-buka, ngeturuhan panto. Jeung salaki meureun si Neng teh keur dangdan, mata kelami ge sugan teh dangdan, edan hudang sare. Waalaikumsalam. Dah dir ka dieu ngelik, cileuh rametek. Nu paling parah buuk ngareuwig. Ta eta ciri sare mah buuk na teh sok ngareuwig, salaki teh pan muka panto reuwas. Allahu la ilaha maca ayat kursi. Cek salaki ieu teh mak lampir inung si dede. Disidik-sidik teh geuning jiga inung barudak. Da sono digaburu ge. Kalah ku 3 bulan teu papanggih. Kalah ku saminggu teu paburu cenah nyi mempeng eueuh budak ka kamar digusur. Sugan teh geus beres kamar teh balik salaki teh ahipek teh acan dibukakeun panto teh pelangsang teh bau cubluk. Bau kloset. Nah kunaon bau kloset apan dina kasur jeung dina bantal saminggu teu diganti berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu itulah dahdir ece. Mit aing mah. Hei. Ya, dangdan teh meunang hayang jadi ibadah mah sang hareupan salak.
make baju seksi menang, nu jadi padilah mah kudu keur salak luar daripada mahram wayahna salengkah keunang dilengkahkeun salakina cicing kabagean salaki naudzubillah summa naudzubillah. Dua nu katilu kunci mawa rumah tangga ti dunya ka surga teh wala tuqabbi ulah moyok. Kade sok aya ibu-ibu nu dipoyok ku salaki ulah moyok kadenya cep agan kaneng teu kengeng moyok. Cek agan teh ari ajengan mamataan ngojai kameri ari kitu atuh tempo neng teh geulis keneh. Saketuran cunitna boro-boro wani moyok ayeuna cep agan geulis soteh. Masih keneh dalam rangka bulan madu 20 tahun kemudian. Oh cara sinetron. Ayeuna mah pan alus keneh ajengannya da manya panganten peot atuh. Ayeuna mah alus kene tilu uruk saibas rambut tapi hanap saibas dampau pikara sepen taarna lanca mentrangan gadokna nog sapotong man gitu. Halis li ibarat katumiri was li ibarat intan biduri. Duh nempo pamajikan tepan isuk-isuk pamajikan sasapu atau mekon popoyan meni genah pan ajengannya. Urang teh salaki diuk dina korsai ngaroko jisam sai ngopi good. Nempo pamajikan moekeun popoyan geulis keneh da genah atuh jadi muji neuteupna ge ceuk eta salaki nu geulis keneh pamajikanna mun ditetep sieup halah mun sawang lenyang mun sanggul ayu bejo akang da geulis ken 20 tahun kemudian nu tadi teh kulit nu asalna cangker jigah dorok-dorok atah kacayan. Huntu asalnya jika intan biduri unger dua awir-awiran bari nu hiji geus unger tah harita kadang-kadang sok siling poyok pirage titah ngomekeun cai pamajikanna teh teu ngocor-ngocor dek mani salakina teh da dipolototan nini peot keueuh kabagung pirage ngomekeun cai sinini ingked-ingkedan sajauh-jauh cai teu ngocor dina selangna teh atuh malik kusing da amak da lain teu init-init ngan teu ngocor sinini malik ngocoblak aki-aki bohang seur atuh lain kusia ka ditu omekeun teu saeutik gara-gara goreng omongan pan loba batur mah pakokolo teh ye meuni waas ngabandunganna ge salakina cicing di ibah nu cikal pamajikanna sinini cicing di ibah nu bungsu kunaon papisah gara-gara goreng dina omong naudzubillah summa naudzu apan ai keur amek mah ye paneuteub teh ditamahan ku setan ibu kade nu asana pamajikan geulisnya geulis pamajikan teh jiga bidadari ditaman ku setan jadi jiga kunti. Salaki kasep ditamaan ku setan nu asalna jiga Arjuna Gusti keurnya geus pusing mah jadi jiga Rahwana katempona teh. Makanya paneuteupna ge neuteub anu aral mun ditetep meureub pikakusingeun mun disawang meneyang mun disangul bedegul pamajikan aing cenah bari aral matak teu meunang moyok eta teh teu kenging syariat moyok ka jelema hakikatna moyok kadung adamel Allah Subhanahu wa taala. Tilu nu kaopat wala tadribil wajha cep agan lalaki teh kuncina rumah tangga teh teu meunang neungeul kana rarai lamun pamajikan keur aya kasalahan. Nah apan lalaki teh dibere kagagahan kade eta kagagahan nu dititipkeun ku Allah teu meunang saho kadua gaplok aya nu kitu nya. Aya pan gelepok batur mah pamajikan teu saeutik diberitakeun KDR eta mah bedi ieu KDR teh mah geus loba nu nyarekan geus loba ditampiling pamajikan dilaporkeun ka polisi salakina ditewak. Nabi mah ngajarkeun ka urang Banyu Mukti wayahna lamun hayang kabawa rumah tangga ti dunya ka surga teu meunang neungeul kana rarai. Naon sababna rarai teh tempat kaalusan boro-boro ditampiling tepi ka geuneuk ka koet ucing keur leutik rarai mah aya keneh tapakna leres teu da uing ge baheula mah kasep keur leutik mah atuh lain kieu lain ngan sanggeus murag tina bencoy tina naon ari teh jadi kieu asal mah jiga Aliando Sarip keur leutik mah kieu we ayeuna murag jiga Aliando sarapan Allah karing man ai wing mah da goreng-goreng ge payu alhamdulillah gitu nya nya ya Allah balik deui teu meunang moy teu meunang neung moyok teu meunang neungeul teu
Nu menang neungel. Kiai geuning aya dina kitabna dina katerangan menang neungel. Menang neungel sote lamun tahapna geus beres. Walati tahafuna nusujahuna fil madoji wadribuhunna pan kitu. Lamun pamajikan urang nusud bedego ngalawan wae papatahan. Papatahan mesti rek anger jauhan tina tempat sare. Di jauhan mesti rek anger teungel ngandeungel na goy romu barohin. Ulah matak ngabareuhkeun basa dina kitab nama layu kasiru aboman wala silu udman teu meunang motongkeun tulang notoskeun kulit. Lain dia mengahukum pamajikan tapi ka geuneuk tapi ka barareuh eta mah teu meunang ulah motongkeun tulang notoskeun kulit nu paling fatal ya nu kudu dicatat ku lalaki cep agan make jong ulah neungel kana rarai apan ari istri mah awewe bikang perempuan hampura otakna leutik perasaanna badag leres kitu. Apan perasaan teh istri mah seukeut pamikiranna anu mentut. Kitu matak pamimpin saeutik awewe lolobana lalaki apan mentut pamikiranana anu lobana teh perasaan. Hartina tong borokaya. Boga Kang Cep Agan boga pamajikan gelepok ditampiling leueung lamun solihah. Bapak-bapak boga pamajikan solihah digelepok ditampiling teh lain ngocoblak. Lain ngadat lain. Cara betere sonata gelepok ditampiling kada nyebak pipi bari diusapan lihatlah tanda aya nu kitu lain merah di pipi bekas gambar tanganmu sering kau lakukan bila kau salah menutupi salahmu pulangkan saja tah eta nu matak ulah diteungel teh bisi hayang balik rek kumaha usum tiris taya nu bahaya geura sok coba. Kade ibu-ibu urang baju mukti keur pasea jeung salaki tong saeutik-eutik hayang bal. Saeutik-saeutik menta balik. Ieu mah saeutik-saeutik antorkeun aing. Aduh. Salaki atuh mogok mangi gorobok. Ceuk salaki hayang ti kamar ieu nganterkeun maneh ayeuna aya peluang. Antorkeun. Ai ieu kumaha lomari bawa. Ari kulkas gemol. Ai pare bawa, ari anak bawa, aing tengah juru cuk salakina. Ari imah bawa, ai maneh milu. Lieur ya, aneh eta keur amek nanya deh ka salaki ai imah dibawa cenah uing dek kumaha. Ditanya atuh milu cuk salakina teh atuh lain balik pinah ai kitu mah. Iye nu paling parah gelepok ditampiling pamajikan. Pantes saeutik serahkeun aing aya nu kitu nya. Hawa seetik ibu-ibu tong menta diserahkeun. Hoda ajengan nyeri tak eta nu kudu kuat ditaan. Pantes saeutik gelepok ditampiling serahkeun lalaki gitu loh. Di peta tolak lalaki kade ieu. Si bucan apa sarua eta ge mogok mangi gorowok da salaki mah idahan. Ceuk salaki teh gelepok ditampiling cuk agan teh. Nyi serahkeun aing cuk neng teh. Anturkeun bawa balik serahkeun ditolak. Cek agan hayang ditolak maneh genep ku aing moal 3 lamun bisa mah. Ayeuna nolak maneh sombong lalaki isukan kawin deui aing mah idahan. Waduh ninggang teh isukan geus diterahkeun teh pas sore can meunang keneh pi pamajikan. Sabulan teu payu keneh. 2 bulan eueuh nu daekeun da saha nu daek ka lalaki hampang leungeun. Ka 3 bulan detik-detik terakhir 4 bulan dek bebak idah koreleng deui kapopotongan sok aya nu kitu eta bisi pan loba eta teh koreleng deui kapopotongan Waalaikumsalam nek naon ka dieu ka budak padahal ka inungna dina hatena mah ato tapi perasaan dijaga cek pamajikan aduh aing mah sugane ngajak balikan deui cenah moal kudu kulinga bedug budak aya nu ngurus tapi da perasaan anu berat kumaha cek pamajikanna ditahan we lamun niat ngajak teh ai pelek tuh teh ngomong nyi da budak geus sare duit geus dibere hampuranya kamari mah akang nampiling maneh teh kalepasan jurig heuda sia-sia jurigna da maneh mah jiga juri kalakuan teh seutik-seutik nampiling hampura urang balik deui demi anak bu jawab sing jujur ibu-ibu masih kayak nyararing yo. Bu, ibu dicabok, ditampiling, diantarkan, tuluy ditolak. Daek mau diajak balikan deui. Pedas, mun di demo. Boro-boro daek, Kang da perasaan dijaga.
Ai dina hate nama dina otak nama aduh eta nu dipikahayang ti kamari ge. Aya nu ngurus anaknya, wing aya nu ngusahakeun ai ngajak balikan deui mah. Tapi pan perasaan ditahan. Cek salakina Yunyi urang balik deui boro-boro ngajawab daek kada ditahan cek mamajikanna cukup lah. Jangan kau tambah derita lagi, terlalu banyak jahitan luka, tak sanggup lagi ku menahan sakit. Cebrut dan ditutupkan pantona teh. Tages ditutupkan nu bahaya mah. Duriat panjang kene pamajikan teu beunang diol. Benang di Allah. Makanya kade sebelum ayeuna cek Nabi caring-cing page kancing wayahna teu meunang neungeul kanara. Nu terakhir kunci mawa rumah tangga ti dunya ka surga ilmuwan sing weruh. Ya, ilmuwan sing naon sing weruh teh sing pinuh ilmuna hampura cep agan sabada sasalaman jeung ramana neng kamari nya wayahna eta tanggung jawab fardu jeung sunatna neng aya mah kewajiban agan. Beureum hideung poek mungkling masalah ibadah tanggung jawab nu jadi salaki makanya kade cek sanajan baheula mah santren kewajiban nu jadi salaki supaya lubar kewajiban cek bapak-bapak pamajikan teh nya bari ngobrol teh jeung pamajikan teh cek heula meme kick off pan segat panganten teh kitu Pak Kadus jam 8 muka bakakak jam 8 muka bakekok. Aya waktu ta ti magrib teu peke isa cek heula cek agan teneng bisa niat adus nu kitu pirage coba aya nguping akang da kewajiban deug-deug ku neng dibaca nawaitu gusla li idul fitri Allahu akbar cek agan teh bagus da bodoh sarwana padahal ngajak lebaran pamajikan teh hayo baca cara niat salat magrib usolli parul maghribi salasa rebo kemis Allahu akbar bagus ieu mah samingweun kadul mah hebat. Padahal salah da bodoh sarwana ta ieu mah contoh cep agannya hampura ya lamun lalaki rumah teu apa kana hukum agama bisa cumpon kewajiban nu jadi salaki ngilmuan pamajikan jeung anak asal pamajikan dianterkeun ka pangajian aya di dieu pangajian rutan aya jurungkeun pamajikan urang Pak ka pangajian lain ieu mah waktu da ngaji nyi ka mana dek ngaji entong ngaji urang ngaramet mah urang kuli ayeuna makan bae kayak dege aya ngaji mah ye apan teh kewajiban nu jadi salaki lamun cumpon anu eta insyaallah kunci kabawa rumah tangga ti dunya ka surga bakal kabawa rumah tangga saa agan jeung eneng lain ti buku di dieu di Banyumukti tapi insyaallah sing kabawa ka surga amin. Urang anu hadir ya rumah tangga sing kabawa lain ti buku di dieu tapi sing kabawa ka surgana Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian buletin pada malam hari ini hampura tina saberin kalepatan secara anu suga gali kasar apunten saberin kalepatan bobok sapanon carang sapakan mun bobok bok mencarang pek ayuman buah tomat buah peuteuy tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.